Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Daramang sadayana damangnya. Dah sok sanos sakedikan. Coba ku ibu orang absen heula wae. Daryl hadir Daryl. Buka mic-na Daryl. Hadir, Bu. Hadir. Falicia, Fahri, Hadir, Bu. Putri. Mana Putri tuh on cam? Abian, Hadir, Bu. Naura. Hadir, Bu. Tah orang kawitan pada halanya sok Abian pimpin doa. Saya gak. Tapi acan diajar hayu urang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui nya dina pangajaran bahasa Sunda nu dinten ayeuna masih ngabahas ngeunaan aksara Sunda. Tah minggu kamari orang parantos diajar ngeunaan aksara Sunda. Sana masih emut ngeunaan naonnya kamari teh? Naura masih inget Naura? Teh sabaraji wangun aksara Sunda? 4 wangun, Bu. Aya 4. Naon wae? Aya aksara, suara, aya aksara ngalagena, aya rangken sareng gaji aya angka. Ternyata minggu kamari orang diajar ngeunaan wangun-wangun aksara Sunda. Dinten ayeuna orang diajar ieu ketinggal Ada, Bu. ya. Nah, tujuan pengajaran teh dinten ayeuna teh menemukan kosakata bahasa Sunda yang terdapat dalam teks aksara Sunda. Memvalidasi kosakata bahasa Sunda yang terdapat dalam teks aksara Sunda pada Kamus Bahasa Sunda Indonesia. Mengumpulkan kosakata bahasa Sunda yang terdapat dalam teks aksara Sunda. Tak iya, dinten ayeuna orang diajar ngeunaan maca teks aksara Sunda. Tah sata acana ibu bade ngabahas lah iya. Tah orang emutan deui orang naon teh nyanyi lagu kaganga emut keneh teu. Lagu kaganga. Kalah. Ayo tuh suarana, keluar tuh suarana. Ada kedengaran suarana aya? Orang nyanyikan sarangannya bari ngemutan deui sambil mengingat-ingat gitu teh. Lagu kaganga. Buka mikna. Bari tengetan bentuk-bentuk wanguna. Sok nyanyi ngiringan teh kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha fafakasaza kaganga cajanya tadana pabama yarala wasaha fafakasaza. Tah kitu eta lagu kaganga pami bade ngapalkeun huruf-huruf ngalagena tiasa ngagunakeun ieu lagu ieu aya gambarna sabari ngapalkeun kayak ku ibu kintunkeun kana grupnya ieu na videona kanggo ngapalkeun di bumi kaganga ngapalkeun aksara ngalagena. Tah ya atos tah ayeuna naon ayeuna ngaetakeun teks aksara Sunda. Ya ku ibu tos pasihan ya teksnya kan dina WA-nya. Atau saya di pelarian sapali? Ayeuna pelarian seorang pelarian sabaraha hijinya kecapna ieu teh sabaraha hiji ieu teh di dieu teh anu spasi itu berarti dianggapna kecap lahnya orang hetang heula anu aya spasina coba hitung kusahanya hitungna ku Gema buka mikna Gema buka mikna
Ya, Bu. Ya, sok. Coba ya hitung sebariginya ku ibu panahan. Ya hitung. Sebaji ya hitungnya. Hiji, J, terus tilu, tilu, dua, 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 tilu, opat, heeh, lima, genap, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 13, 14. ya 14. Tah, jadi tingali di dia teh aya 14 kecap. Tah, aya nama ku kelompok teh di ieu nanti dipilari ieu artina naon ieu tah. Ieu seorang baca lainnya dibantusan ke Ibu. Ieu huruf naon, Cing? Ieu huruf naon? Sabade ngawaler sok buka mikna. Ieu huruf Kak, K. Terus ieu ra nganggo pan nyuku jadi karuhun Hun. nya karuhun ya hiji teh karuhun naon artina tos kapendak pangintennya ieu nama kecapna sareng artina kantun dietakeun disusun secara alfabetis. Tah ayeuna susun secara alfabetis ku ibu pasien waktu 1 menit wae lah. 1 menit sok kelompok hiji teh kelompokna abian bade macakeunna sa hasilna teh Ya, Bu. sok tadi sabaraha kecap teh kapendak teh sih Kenapa, Bu? ada berapa kata yang ditemukan tadi 14. 14 sok bacakeun hasilna naon wae Pertama, hati kanan hmm. sama Artina dengan pembelajaran artinya. Terus Nomor 2, bangsa. Artinya suku bangsa. Nomor 3, bejakeun. Artinya Artina kabar. hmm. 4, budi. Artinya berbudi. Nomor Terus 5, pikiran. Artinya ciri khas. Nomor 6, karsa. Artinya rasa mau. Nomor 7, karuhun. Artinya leluhur. Nomor 8, kawali. Artinya nama kerajaan Sunda. Nomor 9, harapkeun. Artinya untuk digunakan. Nomor 10, lenyepanen. Artinya sesuatu yang harus direnungkan. Nomor 11, maparin. Artinya memberi. Nomor 12, Sunda. Artinya nama suku bangsa di Jawa Barat. 13, urang. Artinya kita. Urang artinya kita leres. Eta tos nyusun ya secara alfabetis ti A dugi ka U tamanya teh Z pannya U urang. Tos nuhun kelompok hiji. Enak kelompok 2. Kelompok 2 aya Yasmin sareng Daryl. Coba ku Daryl bacakeun Daryl hasilna. 4, budi. Artinya berbudi. 5, sicireun. Artinya ciri khas. 6, karta. Artinya keinginan. 7, karuhun. Artinya leluhur. 8, kawali. Artinya nama kerajaan Sunda. 9, larapkeun. Artinya untuk digunakan. 10, lenyepanen. Artinya melamun. 11, maparin. Artinya memberi. 12, Sunda. Artinya nama suku bangsa di Jawa Barat. 13, kurang. Artinya kita. Saminya sarang kelompok hiji tadi
dugi ka urang nya. Eta jadi 13 sabab aya kecap anu saminya karuhun disebatkeun 2 kali jadi ngan 13. Tapi sadayana aya 14 kecap. Nya nuhun kelompok 2. Enak hasil kelompok 3. Sok. Yang pertama, atikanan artinya pendidikan. Yang kedua, bangsa artinya warga atau suku bangsa. Yang ketiga, bejakeun artinya berita kabar. Terus? Yang keempat, budi artinya berbudi. Yang kelima, ciciren artinya ciri khas. Yang keenam, karsa artinya kemauan. Yang ketujuh, karuhun artinya leluhur. Yang kedelapan, kawali artinya nama kerajaan Sunda. Yang kesembilan, larapkeuneun artinya untuk digunakan. Yang kesepuluh, lenyepaneun artinya sesuatu yang harus diresapi atau direnungkan. Yang ke-11, maparin artinya memberi. Yang ke-12, Sunda artinya nama suku bangsa di Jawa Barat. Yang ke-13, urang artinya aku atau kita. Ya, sami ya berarti tos kapendak naon wae kecap-kecap atau kata-kata nu aya dina eta teks aksara Sunda teh. Sadayana aya sabarji kecapna teh? Tadi dihitung ku Gema sabarji? Aya 14. Tapi sabab kecapna aya nu sami duanya tak karuhun. Karuhun artinya teh leluhur gitu. Aya 14-nya. Jantan hidup nambihan tah kandaga kecap bahasa Sundana. Coba Ibu taruh satacana atau sebelumnya Widya tahu tidak artina atikan teh naon? Enggak, Bu. Entenya. Nama jantan terang. Jadi tahu sekarang artina teh pendidikan. Karuhun artina apa? Non karuhun artina sebelumnya Sisi tahu tuh? Enggak tahu. Jadi tahunya. Sekarang apa? Non cenah artina karuhun teh dan di bahasa Indonesia Leluhur. ya leluhur. Orang pas diajar maca teks aksara Sunda sok sanaos secara virtual. Ya, orang cindekeun. Naon tadi teh orang teh tos maca ngeunaan teks aksara Sunda. Teks nate ngeunaan naon tadi tos dibacakeun teh? Lenyepaneun cenah bejakeun dina teks aksara Sunda anu tadi. Tah gitu. Coba aya teu kesan pesana naon kesan pesana? Kesana naon anu tos diajar ayeuna teh kesana? Jadi Widya kesana naon pas diajar bahasa Sunda teh dinten ayeuna. Abdi bisa terang harti kecap bahasa Sunda. Gitu jantan terang ya jantan biasanya tema. Minggu payun orang pendak deui tepang deui dina masih sami aksara Sunda tapi orang ngadamel status ku aksara Sunda minggu payun mah orang ngadamel status dina HP ku aksara Sundanya. Nganggo aplikasina aya. Pungkas we orang tutup bae ku baca doa sok Abian, mana Abian? Pimpin doa Abian. Saya ga saparantos diajar hayu orang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Rengse. Tah hatur nuhun ya karena perhatosanana. Ibu harap sadayana tetap semangat. Tepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.